Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baru dah kelas tilu. Kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tepang deui sareng Bu Usi dina pengajaran bahasa Sunda. Kada semangat ya. Algi, Mifzal, Maritza, Putri, sadayana kada semangat ya. Nah, satajan dikawitan urang ngadoa heula sasarangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tepuk semangat. Semangat. SD Alija cerdas, unggul, berakhlak. Nah, dina pengajaran anu kaopatnya kamari kan atos diterangkan ku ibu nyata pengajaran anu kaopat teh ngeunaan gotong royong. Ya, ngeunaan gotong royong. Tah ngeunaan gotong royong ieu dina kahirupan sapopoe utamina patali saring urusan campur gaul. Nya campur gaul teh berkomunikasi, bersosial dengan teman-teman kita atau teman-teman di rumah juga ya. Sangkan salawasna ayem tentrem, janten bergaul teh sama teman teh nggak boleh saling bertengkar, nggak boleh saling bermusuhan, nggak boleh sombong ya. Megumi juga misalkan sama temennya nggak boleh misalkan ya. Sangkan salawasna ayem tentrem ya, supados tentram. Pohara pentingna tuh sangat penting ya. Kita hidup dengan teman kita tuh harus tentram. Jangan berantem terus, sangat penting. Ngajagi ucapan sarang lampah urang sadidinter. Nah, jadi urang teh penting ya dalam bersosialisasi teh menjaga ucapan tuh sangat penting. Misalnya misalkan ucapannya jangan tidak enak ke orang lain tuh ya, membuat tidak enak orang lain. Nah, harus dijagi. Diajar ngajenan batur. Nah, kedah diajar ngajenan batur teh kedah menghargai orang tuh udah harus dari kecil ya. Megumi menghargai Marissa menghargai Putri, santun, berteman tuh tidak bermusuhan ya. Sangat gede manfaatna keur kahirupan urang anu sautuhna. Tah di dieu naon wae sih nya urang tengah tandai ieu nya supados teu hilap. Naon wae anu kedah digotong royong teh. Naon wae padamelan anu kedah gotong royong. Nah, ngerjakeun tugas. Nah, misalkan aya ulangan ti bu guru kedah gotong royong paniron-niron sanes eta nya. Sapertosna teh ngadamel lapangan poli. Ta eta teh kan kedah gotong royong, pami ngadamel lapangan poli ku nyalira kada tiasa kedah gotong royong. Ya. Terus kerja kelompok, misalkan kerja kelompok anu kerjaanana teh misalkan secara berkelompok ngadamel naon misalkan sesuatu ngadamel tong sampah misalkan ada SBDP nya. Kerja bakti di sekolahan. Tah kerja bakti di sekolahan kedah gotong royong nya tekenging naon teh nyalira aya anu ngepelna, aya anu misalkan sasapuna, aya anu ngelap-ngelapna misalkan nya. Pami dikerjakan ku nyalira kan naon rengsena teh panan lami nya. Kerja bakti di lingkungan bumi. Tahnya gitu. Tah ieu gambar tah aya gotong royong ngabersihkeun lapangan poli itu kan ngabersihkeun lapangan poli itu kan ite agung pisan nya. Janten kedah sasarangan. Kedah secara buat gotong royong. Terus ieu gotong royong di sekolah tuh aya nu ngelapan ieu nana aya nu sapu-sapu aya nu ngepelna aya nu ngelap-ngelap meja kaca sareng sagala rupina nya. Tah bangkuna di lapan. Tah ieu nu kedah dikerjakeun secara gotong royong nya algi moal tiasa ieu nyalira pami nyalira mah nya capek iraha beresna oge nya lami. Tah kitu. Tah terus teh dina kaca anu
ke 47 nya eta aya ngagalantangkeun kalimah. Tah ngagalantangkeun kalimah. Nah ieu teh kalimat aktif sareng kalimat pasif. Tah nya mawa sareng dibawa. Nah ieu mawa kalimat aktif ieu sareng kalimat pasif. Tah kalimat aktif sareng kalimat pasif. Rahma mawa oleh-oleh ti Kuningan. Tetiasa kalimahna teh jantan Rahma dibawa oleh-oleh tetiasa. Jantan kalimahna kedah digentos. Oleh-oleh ti Kuningan pami bade ngagunakeun kalimah dibawa nya kecap dibawa. Dibawa ku Rahmi tuh nya ieu kalimat aktifna tanya ieu kalimat pasifna. Tah teras teh maca jantan dibaca. Udan maca buku carita wayang cenah kitu nya. Kumaha abdi mah hoyong ieu kecapna hoyong dibaca nya berarti digentos kalimahna nya. Tekenging udan dibaca buku carita wayang henteu merenah berarti kan nya kalimahna. Buku carita wayang dibaca ku udan. Tah nya kalimat aktif sareng kalimat pasifna. Tah nyeuseuh sareng diseuseuh. Herianto nyeuseuh baju kotor cenah tuh. Abdi mah hoyong ieu kecapna diseuseuh. Baju kotor diseuseuh ku Herianto. Tah eta nya. Terus anu kaopatna make jantan dipake. Hesti make sapatu olahraga. Sapatu olahraga dipake ku Hesti. Tah eta nya. Paham? Gitu. Janten ngawawarkeun ieu teh tah Rahma mawa oleh-oleh ti Kuningan. Ieu ngawawarkeun. Nah, oleh-oleh ti Kuningan dibawa ku Rahmi. Nah, ieu nya kalimat aktif sareng kalimat pasif. Tah mung sakitu pangajaran anu kelas 3 nya di pangajaran anu kaopat. Tangke di kaca anu ka-48 nah aya maca bedas nyata lapangan poli haruman. Nah di dieu teh ngadamel lapangan poli haruman anu dikerjakeunna secara gotong royong. Tangke ku barudak sadayana diaos nya sing jentre warga Pataruman butuheun lapang poli tapi lapang poli nanti tos awon cenah nya. Tapi teh ngadamel deui we dilereskeun lapang poli teh sapalih mana ya. Berarti eta dikerjakeunana secara gotong royong nya. Kedah ieu. Tangke di kaca 48 barudak sadayana kedah dikerjakeun nya. Ngeunaan anu kecap tadi nya. Ngaduruk janten diduruk. Kang Momo ngaduruk runtah. Runtah teh diduruk ku Kang Momo. Tah kitu nya. Nah, paham anak-anakku kelas 3? Ya. Coba ya Megumi paham? Nah, nya kedah dikerjakeun ya tugasna nya. Margina kan ke sakedap deui teh bade PAS. Nah, nya ke bade dibagi rapot anu semester kahiji nya. Tamu sakitu pangajaran anu kaopat ya dinten ayeuna kanggo kelas 3 hapunten anu kasuhun sing sumanget diajarna nya sok sanaos urang teh secara daring tapi sing sumanget diajarna insyaallah din urang luring deui nya. Tah ya. Ke urang dijadwalkeun deui luring. Nah. Tah SD Al-Ijah unggul, cerdas, berakhlak. BDR belajar dari rumah tetap ceria dan semangat. Hatur nuhun.